wa ashabihi ajmain. Pertama-tama hayu urang manjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah yang Maha Mumpun berkat kudrat sinareun iradatna urang dina dinten enjing ieu urang bisa riung mungkulung dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat sinareun salam hayu urang curah limpahkeun ka baginda kita yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku ayeuna abdi dipayu di dieu, abdi di dieu bade ngabahas tentang cinta. Cinta teh rerencangan sadena kabagi sabaraha bagian. Hiji, dua, kunaon abdi ngabahas tentang cinta? Sebab aya anu ngatakeun hirup tanpa cinta itu bagaikan urang ngopi sayur henteu diuyahan. Nah,